Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati bimtithali awamirillah wajtinabun nawahi. Wa qala ta'ala fi ayatihil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bizikrihi bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Ibnu Taimiyah fi kitabih fata'zimul maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wattikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantawisna nikmat sehat wal afiat sinarang umur panjang. Hadirin, patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habiban al-Karim wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa itba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ya Allah, kita semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan kelak diakui sebagai umat Nabi. Amin, amin. Dan ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang duduk di tempat ini, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, bersanding bersama Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Langkung tipayun anu kusum pripados dipika hormat para alimil ulama, para kiai, para ustad dan ustazah, santriawan dan santriawati, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Doakan ku urang sadayana, mudah-mudahan para guru urang, para ulama urang, para kiai urang sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Ngadoakeun kiai sing kenceng amina. Keheula can ditita. Doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan para guru urang, para ulama urang, para kiai urang sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Lalaunan ulah jiga marah. Sing dipanjangkeun umurna, amin.
tambah berkah rizkina, amin. Dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menjunjung tinggi agama Allah, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada para ulama, para kiai undangan anuti berbagai kampung yang alhamdulillah mereka senantiasa hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada sahibul wasilah, yaitu Bapak Mulyadi, atau bos daging naon itu, daging sapi, daging berit. Ganti anak mau ulah bos daging, bos telepon. Di kamari kedeng-kedeng nelpon, tapi ke tadi nelponan we teu eureun. Bisi teu datang eureun, tenang Kang Mul, abdi ge moal kudu teu datang, abdi ge butuh. Dakeun kurang sadayana, mudah-mudahan Kang Mulyadi sing panjang umurna, amin. Urang mangges mau tinggal manehna hirup sorangan. Tambih berkah usahana, amin. Tambih berkah rizkina, amin. Mudah-mudahan sadaya hajatna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ya rabbal. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada aparatur pemerintah tikawit Bapak RT aya, RT na aya. Alhamdulillah. Ciri RT ahli surga, amin. Ibu-ibu ikhlas RT di asup surga, ikhlas. Ikhlas. Ka surgana hayang ayeuna apa engke? Engke. Aya ngomong ayeuna nyumpahkeun paeh ka RT gitu. Oke teh hilap Bapak RW na aya. Alhamdulillah. Bapak lurahna nuju hajatan cenah. Laras teh Bu? Laras teh Bu? Mudah-mudahan hajatana sing lancar, amin. Hajatana sing barokah, amin. Ya rabbal. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada Bapak Babinsa ya. Alhamdulillah. Beliau tadi sudah menyampaikan sambutannya, pesan dari beliau. Kita sebagai orang Indonesia, warga negara yang baik, jangan gampang terprovokasi. Siap? Siap? Karena dunia maya itu dunia tipu-tipu, banyak hoaxnya, betul? Betul? Nah. Dan tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada para pemuda dan para panitia PHBI Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan ieu para pemuda, mudah-mudahan ieu para panitia anu parantos berkorban, ngorbankeun harta tanagana maupun pikiranana. Mudah-mudahan sadaya pengorbanana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dengan balasan anu berlipat ganda. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Kasih tepuk tangan untuk para pemuda. Para pemuda harus diapresiasi, para panitia harus dikasih semangat dan sebabna jadi panitia muludan liar Bu. Bener teh? Bener teh? Palebah mentaan duitna liar, geus datang ka waktuna acara, lamun acara teu sukses nu dipaido panitia. Bener teh? Bener teh? Masyarakat mah nyaho hayang barakatna doang. Betul? Betul? Makanya doakan kurang sadana, mudah-mudahan para pemuda ieu kampung, para panitia sing istiqomah, amin. Ya rabbal. Lanjut. Lanjut. Panas. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, saya berdirinya di tempat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mun basa urang dia teh hapunten ka para kasepuhan anu dipengker. Abdi mak sanes mapantahan, abdi mak sanes rek ngaji di dieu mah ieu mah hitung-hitung sorogan bae ka kasepuhan anu dikapengker. Saya berdirinya di sini. Umumnya masyarakat semuanya yang hadir di tempat ini, kita dari rumah berjalan kaki dari rumah menuju tempat ini, yakin di dalam hati kita bertujuan ingin memeriahkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Kita duduknya di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu bertujuan untuk memeriahkan kelahiran satu manusia, memeriahkan kelahiran satu insan yang sangat istimewa.
afdhalul makhluqat wa afdhalul mawjudat. Manusia yang paling istimewa, walaupun dia manusia tapi beda dengan kita. Manusia istimewa dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, bahkan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Betul? Betul. Orang ayeuna memeriahkan acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegedena orang supaya hayang menang syafaat Rasul. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Tapi ironisnya Pak, tapi ironisnya Bu, tidak bisa dipungkiri, kita sekarang sudah hidup di penghujung zaman. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman, yang mana di zaman sekarang sudah muncul golongan-golongan, baik dari kalangan kiai, baik dari kalangan pejabat, baik dari kalangan ustadz, yang mereka berpendapat maulid Nabi itu tidak boleh, maulid Nabi itu haram, Isra Mi'raj itu haram, hal Tuhan Syekh Abdul Qadir itu sesat daripada setan. Keheula karek pemanasan. Punten Pak Babinsa, ieu mah sanes hoax. Ini realita dan fakta, Pak. Realita dan fakta. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan abdi pribadi sering berdebat, sering beradu argumen dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Abdi gaduh rutinitas ngulem di Jakarta. 2 minggu sekali, aya nu 2 minggu sekali, aya nu sebulan sekali. Cempaka Putih sebulan sekali, Tanah Abang 2 minggu sekali. Saya sering beradu argumen dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Iya, manhaj salaf geus menyebar di mana-mana. Manhaj salaf disebut Wahabi mah moal daekeun mana. Ngaranna manhaj salaf. Salah satu kitab anu dirujuk ku ulama manhaj salaf yaitu kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Karangan Syekh Abdul Rahman. Ya, Syekh Abdul Rahman adalah muridna Syekh Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Kitabna kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, kitabna ge 16 jilid, Pak. Kitabna 16 jilid. Rata-rata ulama anu macaan kitab ieu rata-rata ujung-ujungna jadi teroris. Jalma nu meludan dipaehan. Jalma sesat saeutik main paehan bae. Teu aya istilah taubat, teu aya istilah kembali di kajaran Allah, main podaran bae. Kade. Kitabna 16 jilid. Ngaranna Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Nu akhirna kitab ieu dibantah ku ulama Indonesia ngaranna Syekh Zaini Dahlan, mengarang kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Wahabiyah, guruna Syekh Nawawi Al-Bantani. Ieu geus merajalela di mana-mana, Pak. Geus datang ke kampung-kampung Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, geus loba ayeuna ulama-ulama, kiai-kiai anu berpaham manhaj salaf. Muludan teu meunang, rajaban teu meunang, tahlilan teu meunang, hal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih sesat tibatan setan. Naudzubillahi min. Tapi punten ketika berdebat jeung ulama-ulama manhaj salaf, urang ge kudu mumpuni ilmu agamana. Kudu bisa. Nah sebabna karena kedeng-kedeng hadis Nabi, kedeng-kedeng ayat Al-Qur'an. Alasan manehna nu mantak muludan teu dimenangkeun, nu mantak hal Tuan Syekh Abdul Qadir teu dimenangkeun, anjeunna ngambil dalil tina ayat Al-Qur'an anu berbunyi qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Dina Al-Qur'an ayat qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la amliku lakum, bejakeun ku maneh Muhammad bahwa maneh teh teu bisa mere manfaat, maneh teh teu bisa mere madorat. Prinsip manehna diartikeun bahwa ayat ieu jalma nu geus maot mah moal bisa mere manfaat, moal bisa mere madorat. Tuan Syekh Abdul Qadir geus maot, sanajan disembah-sembah ku urang, sanajan diundang-undang ku urang, moal kudu hirup deui Tuan Syekh Abdul Qadir. Betul? Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat, Kangjeng Nabi Muhammad geus maot, sok sanajan diundang-undang ku urang, sok sanajan diagung-agung ku urang, tetep Nabi Muhammad moal hirup deui. Pendapat sa, pendapat maranehanana. Ngambilna di mana ayat Al-Qur'an, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Kurang-kurang mah urang ge ilu. Lamun urang-urang kurang-kurang ilmu mah kurang-kurang kuat keimanana mah. Makana sing hade kiwari geus merajalela di mana-mana, geus masuk ka kampung-kampung, geus masuk ka lembur-lembur anu berpaham manhaj salaf. Mangana lamun aya ka dieu tolak bae,
ngeunah amat hayang ngeuweuhkeun muludan, ngeuweuhkeun proyek kiai gitu mah. Bener teu? Bener teu? Kiai mah panenna ge keur kieu muludan. Kamu ustad lemur menikah nyeri cangkeng mah ulan barakat. Unggal poe muludan. Bener teu? Bener teu? Lanjut. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau artinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berpendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Mun cik bahasa lemur teh mah bulan mul. Ieu pendapat kaul masyhur. Ternyata berbeda pendapat. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Akhir. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Safar. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rajab. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Muharram. Kaul masyhur berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Jam baraha Nabi Muhammad dilahirkan? Halo. Bapak-bapak mah, ibu-ibu mah hai, bapak-bapak euy. Alabatan di leuweung kolot bae, Pak. Halo. Nah, itu gaul ibu-ibu hai. Nabi Muhammad dilahirkan jam baraha? Memeh sub. Tah alhamdulillah aya nyaho. Qubailal fajri. Nabi Muhammad dilahirkan sateu acan sub dinten Senin. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahunan gajah. Itu kaul masyhur. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan 50 tahun sebelum terjadi tahun gajah. Aya anu berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan setelah 50 hari terjadi peperangan gajah. Macam-macam pendapat Nabi. Lanjut. Ini can nempo tema naon ieu. Mari bersama-sama kita tingkatkan semangat kebersamaan dan persatuan Kampung Pananyaan Timur RT 003 RW 01 dan Paguyuban Pemuda RPN 03. Mari kita jadikan momentum Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mendoakan serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Geus doa tama ieu geus teu kudu dibahas. Panjang-panjang teuing Kang Mur. Inti nama orang balik muludan di dia. Orang saeutik menteladani akhlak Rasulullah. Iya orang hayang muludan kieu hayang menang ganjaran muludan ternyata henteu sadiuk-diukna henteu sadatang-datangna. Betul? Eta ibu-ibu diuk di dinya make ampar henteu? Make. Kada teu make ampar nyawa kacang nasirungan bae. Tong seuris ya tong. Habisi. Nah beutian betul. Lamun hayang menang pahala maulid aya 3 syaratna. Wa kadzalika yahsulu anu pertama bi'it'amil ta'am. Lamun urang hayang menang pahala muludan anu pertama bi'it'amil ta'am sedekah kadaharan. Insya kamu muludan belah pandeglang mah penghadir nage menang besekna goalala deh. Bener teu? Sakitu penghadirna kamu ceramahna meureun. Bi'it amil ta'am kudu aya kadaharan, kudu diayakeun sedekah makanan. Itu salah satu syarat muludan. Yang kedua, biqiraatil Quran. Ketika ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi satajan abdi naik dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah. Doakeun mudah-mudahan tadi anu bacakeun ayat suci Al-Qur'an sing panjang umurna amin. Tamih berkah ilmuna amin. Istiqomah dina dakwah melalui Al-Qur'an amin ya rabbal. Yang ketiga, bidzikril qasaidin nabawiyah. Syarat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nomor katilu bidzikril qasaidin nabawiyah, yaitu menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu digarisbawahi bila mana aya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana bae tempatna, tetapi ketika
aya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang manggil mubalik, urang manggil kiai, kiai na teu ngabas akhlak Rasul, kiai na teu ngabas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakeun muludana nyaho jadi nyaho henteu. Pan kiwari mah pabalata, mubalik tepukuh sanad mesantrenna, tepukuh di mana ngajina, ujug-ujug datang ke lembur, make gamis, make sorban, make udang sagede pan pesbah, jadi kiai, jadi mubalik, ngomong nama pikeun naon nyebarkeun agama Islam, tapi ternyata jero-jerona ngaliberalkeun umat Islam. Hadirin, naudzubillahi min eta syaratna. Bidzikril qasaidin nabawiyah, caritakeun kisah-kisah Nabi Muhammad, caritakeun akhlak-akhlak Nabi Muhammad, supaya naon? Supaya urang sebagai umatna nyaho kana akhlak Rasul, nyaho kana sifat Rasul, dan fungsina, paedahna, natijahna urang mantas muludan ti dieu yo, urang bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Lanjut. Ibu-ibu mah dibawa ngaji mah apa jeule-jeule bae. Wasifatuhul ghufran. Anu ngomong Allah, aya nu bangkem. Bapak-bapak bangkem nek ngomong Allah sieun salah. Nek ngomong sallu alaih sieun salah. Mending bangkem sakalian. Sekali deui, wasifatuhul ghufran. Eta sallu alaih eta Allah. Mana nu bener atuh ya? Etalin ayat Al-Quran, jawab sallu alaih bareng-bareng. Wasifatuhul ghufran. Nabi Muhammad mahbu sifatna hampura. Nabi Muhammad mah sifatna hampuraan, ulah-ulah kadulurna, ulah-ulah kabarayana, ulah-ulah katatanggana, ulah-ulah kakeluargana. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamusuhna ge sifatna hampuraan. Dina riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak rek berjamaah ke masjid, setiap rek lempang ke masjid diciduhan ke orang kafir. Rek lempang ke masjid, buah diciduhan. Nabi Muhammad teu marah. Rek lempang deui ka masjid diciduhan deui ke orang kafir. Rek lempang deui ka masjid diciduhan deui ke orang kafir. Rek lempang ka masjid diciduhan ke orang kafir. Cik lu bohong teh mah eta orang kafir ngumpulkeun ciduh di poe Senin diciduhkeun poe Minggu. Saminggu diciduhkeun. Ketika Nabi Muhammad dina hiji waktu rek lempang ka masjid, eta nu sok nyiduhanana eueuh. Teu aya. Akhirna nanya Nabi Muhammad ke sahabat, "Ya sahabat, kemanakah langganan ludahku? Kamana ieu langganan ciduh kula? Anu sok biasa nyiduhan kamana ieu teu aya?" Jawab sahabat, "Ya Rasul, orang yang suka meludahimu sekarang sedang sakit. Kergering." Apa jawaban Rasul? "Antar saya ke sana." Nabi Muhammad anu unggal poe diciduhan, tetapi ketika musuhna nu nyiduhanna gering, Nabi Muhammad jalma nu pertama ngalongok. Nu pertama noong Nabi Muhammad sakitu ka musuhna. Aya di dieu anu kitu aya. Aya nu kitu aya. Aya ngan mari bawa bensin. Bari ngaduruk imahna. Itu keistimewaan Nabi. Bahkan dina hiji riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang bersama sahabat melawan orang kafir, ada satu orang kafir yang tersungkur di hadapan sahabat, tersungkur di lereng di depan prajurit-prajurit muslim. Eta orang kafir anu tersungkur mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, orang kafir anu nyusuk naik dipencit ke sahabat, ditahan oleh Rasulullah. "Ya sahabat, ulah dipencit." Apa jawaban sahabat? "Kajen Rasul, ieu teh musuh urang, ieu teh nu ngahalangan dakwah urang, ieu teh nu merangan urang, mending dipencit bae sakalian." Eta mah ngomong la ilaha illallah ge pura-pura sieun bisi podar. Apa jawaban Rasul? "Ya sahabat, jangan kau sembelih orang tersebut." Kenapa? Karena dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Aku tidak mampu mempertanggungjawabkan atas kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Sakitu kamu musuhna. Sakitu kamu musuhna. Ketika tersungkur dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, teu wani ngukumah, teu wani mencit ieu Kangjeng Nabi. Makana turutan ku ibu-ibu, lamun salaki mamarahan ucapkeun lafaz la ilaha illallah. Siap? Siap? Cik salakina, "Hei, ka dieu sia sarboa." Cik ibu-ibu, la ilaha illallah. Gas beak lah.
ilaha il beas beak la ilaha il kawehang nit la ilaha il salaki kawin deui la ilah kajeun lah cenah kaciri teh hookeun ka salakina cenah bohong palebah eta mah ibu-ibu di tahlil lagi kenceng la ilaha illallah nake cik tatangana ece dedengnya teh salaki ece kawin deui lain heueuh la ilaha illallah eta si jurig cenah ka salaki ngajurig-jurig cenah eta mah ucapkeun lafaz la ilaha illallah lafzul jalalah itu sangat istimewa Bu sangat istimewa lamun aya jalma sering ngucapkeun lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah bakal leuleus hatena amin ya rabbal anu ngomong ka kula lah ustaz kami mah unggal poe dikir bae hate kami teuas bae atuh kajen dikir mah teruskeun bae atuh minimal henteu leuleus hate leuleus beuheung bener teu teruskan bae zikir mah bahkan cikang jeung Nabi bila mana ada manusia yang satu hari satu malam mengucapkan lafaz la ilaha illallah sebanyak 100 kali maka kelak di yaumil kiamah wajahnya akan bercahaya bagaikan bulan purnama tanpa skincare ya rabbal teu kudu meuli MS Glow teu kudu meuli Devina teu kudu meuli Nesmeg teu kudu meuli Lumiwa teu kudu apal ciri suami yang baik jangan cuman hanya nyuruh cantik tapi beliin istri kosmetik betul iya mah ibu-ibu iya mah aya salaki pamajikan aku leumeuk pamajikan jibrut salaki nama maran aing mere duit tilok sia eta mah aya salaki nu kitu aya kadang-kadang salahna salaki ai sapoe Samsung ngarokok beak 2 bungkus ai pamajikan maka wedak sesak rambol anu gitu aya hei Bu nggak apa-apa mempercantik diri jika tujuannya untuk suami betul jika ibu-ibu mempercantik diri tujuannya untuk suami insya Allah kosmetik yang ibu beli insya Allah lipstick yang ibu beli insya Allah habidosting yang ibu beli insya Allah kelak di hari kiamat akan menjadi saksi kebaikan pikeun ibu-ibu ya Rabbal tapi tong salah kaprah meuli kosmetik mahal meuli lipstick mahal meuli wedak mahal ondangan geulis rek pengajian geulis giliran hees jeung salaki bau plastika beulem buku rek dipake ku salaki ngahajak kalah ngadurukan runtah sih eta mah Bu dengekeun lamun salaki ngajak sare kudu daek eta teh lain saajak-ajakna bener teu Ima salaki ngajak sare neng hayu ka kamar nek sare mah geus sare mata misah mata kakak mata kula hees kudu babarengan bae salakina ka jero kamar pamajikanna menjelo TV bae menang tengah peuting jam 12 pamajikanna hayang modal isin sieun ka kamar mandi budak salakina hangkedor salakina kakak adieu hayang miceun nek lan hang miceun atuh gerang miceun bae jubur siang naon ieu alhamdulillah disawer guys ngamimitian mudah-mudahan aya nu nyusul ulah seuri ka dieu atuh kajeun da goceng ari ka kajeun alhamdulillah nah, mudah-mudahan sing barokah amin ya rabbal lah heurin soalnya ayo mangga andaek nih ayo keneh aya kedeung setengah jam deui aya cik pamajikan ka hayang miceun cik salakina atuh geura miceun bae jubur sia jubur ai papada anu akhirna pamajikanna sieun ka kamar mandi nu akhirna modal di tengah imah pas modal di tengah imah salakina keluar ti kamar katincak ku salakina cik salakina tahi saha ieu pamajikanna langsung ngomong atuh biasa bae si kak tahi kula misalnya tahi kakak tahi kula Na'udzubillahi min dalik. Tong kikituan. Yuk ucapkeun lafaz la ilaha illallah. Lobakeun zikir ka Allah Subhanahu
wa ta'ala supaya orang deket jeung Gusti Allah. Deket jeung Gusti Allah. Lamun orang geus deket jeung Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah ge deket jeung urang. Insya Allah. Halo? Halo? Lanjut. Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Semangat jangan ngomong kosmetik ya. Nggak apa-apa Bu, benar. Saya dukung ibu-ibu beli kosmetik. Bahkan saran dari saya, bejakeun ka salaki ibu. Lamun misalkan Bu, dengukeun, lamun misalkan rizki salaki ibu hayang barokah, rizki salaki ibu hayang lancar, syarat tikula, nan tips tikula, bikeunan duitna kabeh ka pamajikan. Betul? Betul? Ih beneran kula mah, teu ngomong bohong. Lamun rezeki hayang barokah lalaki bikeunan duitna ka pamajikan kabeh. Betul? Fakta dan realita Bu, ibu-ibu mah dangukeun. Ayeuna misalkan ibu-ibu boga salaki, salakina boga duit 100.000, jajal bagi dua. 50.000 dicekel ku salaki, 50.000 dicekel ku pamajikan. Pamajikan mah Pak dangukeun nyekel duit 50.000, 30.000 bisa pakai beli lauk asin, beli sambeureun, beli deungeun sangu kadahar ku anak jeung ku salaki. Betul? Sesa 20.000, 10.000 jeung jajan anak 10.000 bisa ditabungkeun. Betul? Tapi jajal duit 50.000 dicekel ku salaki, paling ge pake beli rokok sabungkus, pamulangana tadi cokot jak padagangna randa. Benar tuh? Makanya leuwih barokah dibikeunan pamajikan. Cik ibu-ibu boro-boro Pak Ustad pu salaki kami mah loba ngabohong, korek teu jujur ka pamajikan. Aya di dia nu kitu aya. Aya. Salaki teu jujur ka pamajikan aya. Boga duit 200 ngeungeunna ngakuna 100 aya. Bahkan sok nyumputkeun duit dina kopeah aya. Ibu-ibu jawab sing jujur lamun misalkan ibu-ibu boga salaki jiga kitu, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Tapi suatu saat nanti misalkan ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah suami ibu nikah lagi, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Tapi ibu-ibu ketika nyeusehan calana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dibikeun moal. Lurus tunyung saya kitu mah. Teu salakina teh pamajikan gelo kabeh cenah. Kadang-kadang anu ngomong eta mah upah nyeusehan kiai cenah. Eta gamuhangna asal ngahuai bae sungut ibu-ibu mah. Ubar capek, kadang-kadang salahna ibu-ibu kiwari manghi duit salaki lain dibikeun ieu kalah ka dipoto. Dipoto dijieun status cekrek we. Milik mak moal ka mana wa cenah. Oi, eta lain milik morok gahil. Punten Bu, lamun misalkan ibu-ibu dangukeun ilmu, lamun misalkan ibu-ibu boga salaki, salakina koret mereket jahe. Ulah-ulah jeung jajan jeung nafkah ge teu mere. Hukum fikih membolehkan ibu-ibu nyokot duit salaki ibu teu kudu bebeja ka salakina. Cocok cenah cing ibu-ibu. Dengekeun heula can angeus ya mah. Lamun salaki urang bener-bener koret, loba salingkuh bae ti pamajikan, hukum fikih membolehkan ibu-ibu nyokot duit salakina tanpa izin ti salakina tapi dengan kadar kebutuhannya. Lamun sapoe butuh 30.000 silahkan cokot duit salaki 30.000 teu kudu izin. Ieu mah duit 500 dicokot kabeh sia. Entong kitu, komo Bu, lamun misalkan ibu-ibu boga salaki, salakina duitna loba, penghasilanna loba, teu nanaeun pentaan duitna. Lah Ustad isin kan loba minta duit ka salakina ge bisa dialokeun cewek matre. Aya nu di dieu sok ngomong cewek matre aya. Aya sok ngomong ka awewe cewek matre aya. Enggak apa-apa Bu dibilang cewek matre, kenapa? Karena cantik itu butuh modal, Bro. Betul? Betul? Skincare mahal, kosmetik mahal, betul? Gak apa-apa dibilang cewek matre. Lah kadang-kadang aya salaki nu sok ngomong kieu, pamajikan aing mah boros. Anu sok ngomong kitu aya? Aya. Dengekeun Pak. Jero teuing, titah keluar tah ceulina. Dengekeun Pak, bila mana bapak-bapak mere duit ka pamajikan, leutik tereh beak, gede tereh beak. Ingat, bukan berarti istri kita tidak bisa memanage keuangan, tetapi kebutuhan yang menghabiskan. Betul? Laju eprok bae Bu ibu mah. Asa didukung saya mah emang nage. Apalagi jika misalkan ada suami yang berbicara seperti ini.
punya anak dan istri itu hanya membebani dan memberatkan. Naudzubillah min dzalik. Bu, dangukeun. Pak, dangukeun, bila mana ada laki-laki berbicara punya istri dan anak itu hanya membebani dan memberatkan, lalu untuk apa kau halalkan namun akhirnya kau terlantarkan? Anjay. Well. Punten abahnya. Ieu mah ngaranna ge mubalik ngora keneh. Tapi tenang geus boga pamajikan. Geus boga anak. Tong macem-macem. Tapi tenang, jatah masih ada 3. Bohong. Tedek nyandung. Nges janji ka pamajikan, moal nyandung, sasibuk-sibuk nage tedek nyandung abdi mah. Kanu goreng mah. Panoba banyak. Itu gara-gara rumah tanggana henteu menerangan akhlak Rasul. Loba nu kitu. Rumah tanggana jiga rumah tangga guludu. Kedeng-kedeng pasea, kedeng-kedeng pasea. Betul? Betul? Gitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak anu sok ngomong kieu lah, Ustad, puguhanan bingung dicaritakeun mah puguhan pamajikan kami mah cerewet nganyeye bae. Emang ge Pak nya, ibu-ibu mah nganyeye bae Pak nya. Bener teu Pak? Bener teu? Iya bapak-bapak ngahenen bae. Jigana sieun ka pamajikan ya bapak-bapak kabeh. Ibu-ibu mah tadi reak bae bapak-bapak kieu bae. Pak, ulah ngahenen bae ulah sieun ka pamajikan. Dangukeun. Bapak-bapak harus bisa membedakan mana sayang, mana takut. Betul? Betul? Sayang jeung takut beda. Ulah sieun ka pamajikan. Sok sanajan pamajikan urang leuwih gagah elmuna, leuwih loba hartana, urang tukang ojek sebagai salaki. Ingat, tetap nu kudu di luhur mah lalaki. Betul? Jadi anak mah teu ngeunah lalaki mah. Kudu di luhur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Betul? Betul? Acik bapak-bapak, Ustaz, puguh pamajikan kami mah galak. Lamun marah piring peupeus, lamun marah gelas peupeus, lamun marah kekenceng tidak pur ka tengah imah. Dengekeun Pak, piring pecah bisa dibeli, gelas pecah bisa dibeli, tapi harga diri laki-laki jangan sampai diinjak-injak istri. Betul? Betul? Hidup bapak-bapak, hidup bapak-bapak. Pejuang rupiah nih bos, senggol dong. Hirup deui bapak-bapak. Kula wani ge di dieu Bu. Di imah mah sarua tuh wani kula ge. Gagal ge di dieu. Di imah mah tukang beli pempes kula ge. Anger kamar dikunci mah ngusak sarua kula ge. Mangana ibu-ibu ulah sok nyalahkeun salaki lamun salaki teu betah di imah. Lamun salaki unggal penting kaluar ti imah tong suujon, tong sok nyangka salaki urang nganjang, tong sok nyangka salaki urang judi. Dengekeun bisi mah salaki urang teu betah gara-gara sungut ibu nganyek-nyek bae. Pan bikang mah nganyek-nyek bae bener teu? Bener teu? Tapi punten Bu. Horeng ternyata eta nu cerewet alin awewe bae lalaki ge loba nu cerewetnya. Bener teu? Hitung-hitungan ka pamajikan, bener tuh? Bener tuh? Kadang sok pilih kasih, ai ka mana mah mere sakitu, ai ka mitoh mah mere leutik, bener tuh? Pilih kasih ka ibu-ibu, bener tuh? Kadang cerewet jasa, bener tuh? Ibu-ibu hayang nyaho salaki cerewet hayang. Hayang nyaho. Ya contoh salaki cerewet jiga kieu ya. Pamajikanna dicarekan ku salakina, pamajikanna tungkul becik salakina. 15 tahun rumah tangga jeung sia balangsak beo ka majuan. Pamajikanna tungkul becik pamajikanna aya hayang maju bae mah jadi supir angkot ka. Cik salakina heuh pan aing kieu teh gara-gara sia aing balangsak teh kieu gara-gara sia. Tapi saya mah ngeuweuhkeun bae ngeuweuhkeun ka aing padahal gaji aing sabulan 5 juta bae aku sia. Aing mah nganukut nyokot jeung rokok doang tapi saya mah bebeja ka mas sia ka sia ka sia tuluk dibere duit kayak nyangkana aing teh salaki kolet. Padahal saya mah unggal bulan balanja geus TikTokna lajadana sagala macam bae aku sia. Saya mah bebeja ka tetangga saya tuluk dibere duit nyangkana aing teh salaki kolet pokona aing teh betah rumah tangganya saya pokona cerekeun. Ada pamajikan langsung ngabudak sungutna harita keneh. Setruk harita keneh ge. Na'udzubillahi min. Mun aya salaki kitu cekek habak cenah. Lanjut. Tudhilluhul ghamam, tuti'uhus sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu, lamun lempang teu ngabogaan bayang-bayang. Teu ngabogaan kalang. Jawab nu kompak, jalma hideung kalangkangna, jalma putih kalangkangna, jalma hejo kalangkangna, hideung.
Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah bu punten, lamun lempang dini poek, henteu poek karena wajah Nabi Muhammad bercahaya. Nabi Muhammad lamun lempang dinu panas teu kapanasan. Naon sebabna? Karena awan senantiasa meneduhi Nabi Muhammad. Awan nutur-nutur Nabi Muhammad. Mun cik orang dia teh mah reueuk. Nabi Muhammad mah lamun lempang dinu panas ditutur-tutur reueuk bisi kapanasan. Makanya Nabi Muhammad mah teu ngabogaan bayang-bayang, teu ngabogaan kalangkang. Sam'uhu yasma'u sarirul qalami basaruhu ila sab'i tibaqis saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhul Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempo ka langit anu ka-7 jeung ka bumi anu ka-7 hadirin. Subhan Bu, pendengaran Nabi Muhammad bisa ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhul Mahfuz, Bu. Lain langit kahiji-kahiji acan. Lauhul Mahfuz bayangkeun. Geretan kolam nu aya di Lauhul Mahfuz kadang kucepil Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan penglihatan Nabi Muhammad bisa tembus nempo ka langit anu ka-7 jeung ka bumi anu ka-7 hadirin. Beda jeung orang dieu. Orang dieu mah imahna gigireun mushola. Tapi ngadenge adan pura-pura teu kadenge aya nu kitu aya. Imahna gigireun majelis taklim undangan pangajian pura-pura teu kadenge aya nu kitu aya. Diajak ngaji ku kiai, hei hayu ngaji, geura ka ditu bae nek ngaji mah. Surga jeung kakak, neraka jeung kami. Wah harapan ge encan geus babagi bae sia eta mah. Awas. Lamun aya jalma seperti kitu, ka masjid deket, ka majelis taklim deket, tapi giliran aya panggilan Allah, giliran aya pangajian, tapi manehna teu daekeun ka masjid, teu daekeun ka majelis taklim, ciri eta jalma torek ceuli aslina, torek ceuli dohirna, torek ceuli hatena. Mudah-mudahan ceuli urang mah cager, amin. Ceuli hate urang cager, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ulah yang jadi jalma torek mah ngariweuhkeun batur, bener teu? Bener teu? Yo, ibu-ibu pengajian di mana ge rame bae, betul? Betul? Pengajian pinuh ku ibu-ibu. Nu hajatan nu rame ibu-ibu. Lamun rek nganterkeun besan nu minuhan losbak ibu-ibu. Bener teu? Saking ramena ibu-ibu pengajian, ketika kiaina ceramah, ibu-ibu dah ngobrol nepikeun 3 kelompok. Budak ngora nyacahkeun perhiasan. Kelompok kahiji, kelompok kadua, ibu-ibu nu rada ngora keneh nyacahkeun kebon jeung sawah. Nini kelompok katilu nyacahkeun panyakit. Cik nini nu hiji aing mah teu kuat suku lemper cenah lempang ge haliwu. Cik nini nu hiji deh heueuh mendingan bae sia mah suku aing mah cangkeng teu kuat. Nu hiji nini torek. Teu boga dedengean. Palebah ngaji gelap dordar eta nini anu torek mamarahan. Sia mah wayah ngaji batuk bae cenah. Gelap dordar batuk cenah. Itu nini awas dangukeun jalma torek mah ngahaliwukeun batur. Ulah hayang jadi jalma torek. Jalma torek mah teu boga kasieun, betul? Betul. Jalma torek lempang kana poek mangih kuntilanak teu sieunun. Kuntilanak ngahihi nya seseurian nepikeun ka serak-serak batur nyungsarikeun. Anger bae jojong bae lempangan si eta. Ulah jalma Pak juri ge ai torek mah ngahaliwukeun. Aya kiai lempang kajaran anu poek mangih jurig 7. Kiai nasieuna langsung maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu genep lumpat nu hiji mah cicing ban. Kiai langsung maca ayat kursi deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu hiji lain lumpat nu genep kala balik deui. Cik nu genep teh hampura Pak Kiai nu ieu mah torek. Na'udzubillahi min Na'udzubillahi min qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Allah deui si eta mah. Sallu alaihi. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Hatena teu pernah poho ka Allah wa la yanamu, jeung hatena teu pernah peureum. Nabi Muhammad sama manusia seperti kita Pak, tapi beliau lebih luar biasa. Nabi Muhammad lebih luar biasa dari kita. Nabi Muhammad osok sare osok peureum osok, tapi Nabi Muhammad ketika sare hatena mah teu iilueun sare. Beda jeung urang. Urang mah mata peureum, hate peureum, bool molongo. Bener teu? Bener teu?
Itulah keistimewaan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbuhu la yanfulu wa la yanamu. Hatena teu pernah poho ka Allah, hatena teu pernah berem, selalu dipakai berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten Bu, ieu Nabi Muhammad geus dimaksum ku Allah, geus yakin bakal asup ka surga, tetapi hatena teu pernah poho ka Allah. Hatena selalu dipakai ibadah ka Allah. Naon sababna? Karena sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ieu sakieu Kangjeng Nabi Muhammad. Panutan orang Nabi akhir zaman geus dimaksum yakin bakal asup ke surga, tetapi hatena selalu dipakai beribadah ke Allah. Hatena teu pernah berem, selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Ai urang sebagai umatna, RT lain, wali lain, jalma beunghar lain, tetapi ingat ka Allah na sasirna, betul? Betul? Ingat ka Allah sakadaek, betul? Yuk, makanya yuk wasilah orang mulu dan ya daur masa ibadah orang mah bener tak? Ibadah orang mah acak-acakan. Mudah-mudahan wasilah mulu dan orang di dia orang menang syafaat Rasul. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Tah makana kudu daek kudu daek ngaji. Ulah mu ngaji. Ulah mu rutinan. Ngaji mah ka kiai, ngaji mah ka ulama, ngaji mah ka ustad, ulah ngaji kana YouTube, ulah ngaji kana Google, ulah ngaji kana TikTok. Hadirin. Punten Bu, bukan saya melarang. Maaf. Google mah terjelas sanadna, bener teu? Bener teu? YouTube mah terjelas sanadna, betul? Betul? Pan kiai, pan loba kiwari. Ulama anu sok live streaming dina YouTube, anu sok live streaming dina TikTok, silahkan. Silahkan, boleh. Rek ngaji dina YouTube boleh, rek ngaji dina TikTok boleh, rek ngaji dina Google boleh, tapi syarat tong ninggalkeun majelis taklim. Betul? Jeung syarat lamun urang rek ngaji dina TikTok, rek ngaji dina Google, rek ngaji dina YouTube, urangna kudu boga dadasar ilmu agama heulan. Nah sebabna dina Google nu bener aya juri aya, betul? Betul? Ieu mah dadasar teu boga ilmu agama, toto teu ngarti kana naon, guguru langsung kana Google, anu hasilna salat menang saminggu sakali. Wayah maghrib salat maghrib, usolli fardul maghribi, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, oplosan lillahi ta'ala. Gara-gara naon teu boga dadasar ilmu agama langsung ngaji dina Google, anu akhirna sesat ge dituruti bae, betul? Betul? Makanya silahkan. Kiwari mah loba ulama-ulama anu sok live streaming dina YouTube, live streaming dina TikTok loba. Da abdi ge sami gaduh TikTok, Bu. Pikeun siar silahkan. Nami TikTok abdi Jaka Kelana, silahkan di-follow. Mangga, tapi jadikan YouTube, jadikan Google, jadikan TikTok sebagai menambah wawasan ilmu agama kita. Pikeun ngakurkeun paham urang, mangga aya rek kitu mah. Tong dijadikan pedoman, tong dijadikan guru langsung ku urang, tapi urang ninggalkeun majelis ninggalkeun majelis taklim. Beda barokahna Bu, ngaji dina YouTube jeung ngaji langsung ka kiai beda. Urang ayeuna lamun ngaji ka kiai mah punten meme ngaji dimulai sok dikir heula, bener teu? Bener teu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun ngaji di majelis taklim, tapi lamun urang ngajina kana YouTube moal mangih tahlilan, nu aya ge iklan. Apate aha. Bener teu? Bener teu? Ngaji ka kiai mah menang hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man hasbunallah ni'mal maula. Ngaji ka kiai mah menang eta, tapi lamun urang ngaji dina YouTube moal menang nu kitu nu aya ge lalaguan, bener teu? Bener teu? Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil. Ngaji ka kiai mah menang la haula wala quwata, tapi lamun ngaji dina Google nu aya la pulsa wala quwata. Betul? Betul? Makanya ngaji mah mending ka kiai langsung puguh kiai mah sanadna jelas, bener teu? Bener teu?
Orang guru ilmu ka kiai ngaji rukun wudu, ngaji batal wudu, ngaji syarat sah wudu. Orang ngaji ka ustad di dia pan menang ilmu na geus ti guruna menang ti guruna deui, guruna menang ti guruna deui, nepikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad nyambung sanada, betul? Betul? Dah doang abdi belajar wudu ti guru abdi belajar wudu ti saha, belajar ilmu wudu ti guruna Abah Soleh Muncang belajar wudu ti guruna saha, Mama Suhaimi Padarincang belajar wudu ti guruna nyaeta Ayah Banjar belajar wudu ti guruna nyaeta Syekh Bahrawi belajar wudu ti guruna nyaeta Mama Ciwedus belajar ilmu wudu ti guruna nyaeta Syekh Khalil Bangkalan Madura belajar wudu ti guruna nyaeta saha Syekh Abu Bakar Syato pangarang kitab I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syato belajar wudu ti guruna saha ti Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi intina lamun orang dia belajar ilmu wudu ka kiai di dia, insya Allah wuduna akur jeung Syekh Nawawi Al-Bantani. Insya Allah makan ngaji mah ka kiai, ngaji mah ka ulah hewa ka kiai, ulah hewa ka ustad. Lamun aya jalma aya hiji lembur geus teresep ka kiai, geus teresep ka ustad, maka yakin lembur nage bakal pecah belah. Kadenge makana sing alalakur. Ingat, ketika beda paham ulah sok dijadikan musuh. Ketika beda paham wajar, pan akal orang beda, hulu lagi beda, bener tuh? Ketika jalma beda pamikiran lagi beda, betul? Ketika ada manusia berbeda paham ulah dijadikan musuh, kajeng. Jangan dijadikan perpecah. Mari kita bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi bercerai. Lanjut ngaji abdi mah ketika ceramah di mana ge pokona mah nan nitahana ngaji bae ngaji. Didik anak orang kade, didik anak orang ka pondok pasan. Nah sebabna ngadidik anak lain kewajiban ustad, ngadidik anak lain kewajiban kiai, tapi ngadidik anak kewajiban indung jeung bapana. Dengekeun ku ceulina. Ieu mah ngeunah bae anak dikeuseuh-keuseuhkeun ka ustad, anak dikeuseuh-keuseuhkeun ka kiai, ku kiai ge anakna loba teu kaurusan. Ngadidik anak lain kewajiban ustad, Bu. Ngadidik anak kewajiban indung jeung bapana. Tingali dina kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wajibu alal abai wal ummahati, wajib ka ibu jeung ka bapana ngadidik anak tentang ilmu syariat agama, ilmu susuci, ilmu salat eta wajib dipagahkeun ka anak-anak urang. Lah ustad kami mah rumasa masantren henteu, rumasa bodoh tina ilmu agama, mangga titipkeun ka pondok pasan. Iya saking wajibna tolab ilmu. Dina kitab Kasyifatus Saja biaya masantren lagi diatur. Lamun urang boga anak masantren, lamun misalkan anak terlahir boga duit, anakna terlahir boga harta, anakna geus kaya ti leutik keneh, silahkan biaya masantrena ambil harta anakna. Tapi lamun misalkan anakna terlahir teu boga naon, teu boga harta, nu kaya mah nan indung jeung bapana, silahkan ambil harta bapana. Bapana teu boga duit, silahkan ngambil harta indungna. Indung jeung bapana teu boga duit, anakna masantren silahkan ambil baitul mal, uang kas negara. Lebih sakituna tah saking wajibna masantren, silahkan ngambil uang kas negara. Baitul mal teu aya, maka kewajiban wajib kifayah kata tangga muslim anu bonghar wajib ngabiayaan jalma lamun aya nu masantren. Saking wajibna neangan ulah embung anak masantren. Ieu mah aya anak di pasantren menang 3 bulan langsung dicokot deui. Ditanya ku datangana, "Ecepan kunaon anak masantren 3 bulan, karek 3 bulan geus dicokot teh." "Heueuh, karek 3 bulan, pinter henteu, budug heueuh," cen. Atuh teh naon anak budug ge, Bu? Keur masantren mah, jak budug mah salah satu syarat sah menjadi santri. Betul? Da santri mah pernah bararudug kabeh ge. Kiai wariwah tempo tuh, gara-gara kiai anu dipengkeureun abdi atuh baheulana mah doang nama bararudug, Bu, sami. Da abdi ge sami baheulana mah budug alami ge. Budug kurapan sarua bae ge kurapan. Tapi alhamdulillah ana mah bisa ceramah. Alhamdulillah. Berarti abdi bisa ceramah ladang ilmu. Nah sih ngomong ladang budug.
Di mana aya buduk bisa ceramah? Makana lamun aya anak masantren buduk antepkeun karena insyaallah buduk mawa barorok. Astagfirullah. Di mana aya buduk barokah sia mah? Barorok. Lanjut. Itu didik anak tentang ilmu agama. Karena kiwari geus krisis anak soleh, betul? Geus hese neangan anak soleh, geus hese neangan anak solehah. Aya jalma ti leutik nepi ka kolot soleh beh horeng ngaranna soleh si eta mah. Aya ampunten ka soleh. Hese neangan anak soleh. Geus hese neangan anak soleh kiwari mah. Punten Bu, berbicara fakta, budak leutik baheula mah lamun balik ngaji, balik di sakolahan, nempo indung jeung bapana dina panto rek asup ka jorei mah punten heula, bener teu? Bapak, emak punten bade ngalangkung, bener teu? Tapi budak leutik kiwari balik di sakola, balik di pangajian, nempo indung jeung bapana dina panto lain punten kalah ngagorowo. Oi, lagi santai kawan. Na'udzubillahi min. Ieu budak leutik kiwari, darareugeur budak leutik kiwari mah. Abdi keur magaan ngaji, aya budak leutik nyamperkeun ka abdi. Balik di masjid aya budak leutik nyamperkeun ka abdi. Pak Ustad, bade nanya naon? Lamun poe kiamat sakola agama pereh henteu? Cik abdi teh dipanggil ku abdi budak leutikna Asep, aceng ka dieu. Poe kiamat mah sakola agama pereh. Nah sebabna atuh guru nage kalolojor. Loh, coba kula rek nanya ka ibu-ibu jawab nu kompak. Lamun misalkan ibu-ibu rek lempang ka masjid, aya anjing ngaletakan sukuna, kira-kira salat urang sah henteu? Sah. Aya nu ngomong henteu ibu-ibu teh. Sah. Aya jalma masuk ka masjid, anjing ngaletakan sukuna. Salatna sah henteu? Sah. Da anjing ngaletakan sukun. Oh, lain suku urang. Ngesese neangan anak soleh kiwari mah. Aya ibu-ibu nu komplain deui ka abdi, Pak Ustad curhat. Anak kami mah Badung. Geus dititah ngaji, teu daekeun bae, dititah salat hararese bae kai mah nitah geus Pak Ustad, tapi kumaha ieu? Ingat. Ketika urang boga anak, hese diatur. Awas. Hese diatur. Anakna Badung tong nyalahkeun anak urang hadeuna. Tong nyalahkeun anak urang, boa-boa urang parabna teu bener, betul? Boa-boa jajan anu dibikeun ka urang ka anak, boa-boa duitna duit haram, betul? Komok kiwari geus akhir zaman. Geus akhir zaman Pak kiwari. Geus hese neangan jalema, anu neangan duit halal geus hese. Dina kitab Sunan Nasai, sayati ala nasi zamanun, kelak di akhir zaman akan datang kepada manusia mayubalir rajul min aina asobal mal. Di akhir zaman engke bakal datang kepada lalaki, kepada manusia anu eta lalaki, anu eta bapak-bapak geus teu mikiran ti mana duit eta, min halalin au min haram. Rek duit halal jor, rek duit haram sabada teh, nu penting dapur ngebul, nu penting pamajikan sakong korong jeung barengangan temelag dina gerong. Betul? Rek duit judi jor, rek duit slot jor, rek duit menang maling jor, nu penting anak aing barang hakan. Betul? Iya penyebab anak urang Badung nu kieu salah satuna. Man nabata minal haram fannaru aulabi. Suatu perkara yang timbul, yang tumbuh dari perkara haram, fannaru aulabi, maka nerakalah yang paling cocok untuk dirinya. Naudzubillahi min. Makana punten lamun boga duit haram kahade tong diparabkeun ka anak jeung ka pamajikan ai karunya. Insya urang ayana hayang boga anak soleh, hayang boga anak solehah. Ieu henteu gampang. Bahkan di dalam Al-Qur'an dina surah Al-Kahfi aya ayat nu berbunyi kieu. Fa kana abuhuma sholihan. Wa kana abuhuma sholihan. Di dalam kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, fa kana salahul abi awil jaddi sababan li salahil ibni aw li hifdzi nafsihi.
Ternyata solehna bapak itu bisa menjadi sebab solehna anak orang. Solehna kakek itu bisa menjadi sebab solehna incu orang. Solehahna ibu itu bisa menjadi sebab solehahna anak orang. Solehahna nenek itu bisa menjadi sebab solehahna incu orang. Artinya apa? Lamun orang hayang boga anak soleh, orang nak kudu soleh. Lamun orang hayang boga incu soleh, orang nak kudu soleh. Ibu-ibu lamun hayang boga incu soleh, ibu-ibu nak kudu solehah. Betul? Betul? Komo tentang ilmu Al-Quran. Ia paling utama ilmu Al-Quran. Bagahkan ke anak orang tentang ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ulah-ulah nu macana Al-Quran mah, nu ngadengekeun age insyaallah menang pahala. Amin. Ya Rabbal. Di dieu ibu-ibu osok ngaji Quran osok. Osok ngaji Quran osok. Pengajian di dieu poe naon? Senin. Poe naon deui? Poe naon deui? Minggu. Rebo, bersama minggu pulnya. Bapak-bapak di aya pengajian aya bapak-bapak. Aya pengajian bapak-bapak aya. Pengajian rame jiga kieu teu? Ah? Rame jiga kieu teu? Najan ngomong heula ge moal percaya ieu kulang. Nah, ngaji Quran ibu-ibu osok ngaji Quran, bapak-bapak osok ngaji Quran, tapi saya perlu bukti. Saya mau baca Quran, ibu-ibu neruskeun, siap? Siap? Supaya orang menang ganjaran Al-Quran. Tadi orang insya Allah menang ganjaran Quran ku ngadengena. Ayeuna orang insya Allah menang ganjaran Quran ku macana. Insya. Mari istirahat, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ibu-ibu. Yasin. Terus. 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 Bisa overdosis. Hayang minum di tadi kumaha caranya. Lanjut sekali deh, pindah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus. 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 Alhamdulillah. Ciri orang dia hayang beunghar kabeh, amin. Ya Rabbal. Cik para ulama Nusantara cenah lamun rezeki urang hayang barokah, lamun rezeki urang hayang lancar, rajinkeun maca surah Waqiah. Tong loba-loba sapoe sakali we, minimal sapoe sakali. Rek mantas salat subuh mangga, rek mantas salat asar mangga. Insyaallah rezeki urang barok. Cik kolot teh mah saeutik cukup loba bagikeun lain nyesa. Loba disesa sama koret ngaranna. Saeutik cukup loba bagikeun. Ibu-ibu sukses, ayeuna bapak-bapak. Bapak-bapak. Teruskeun bapak-bapak. Tong ningir. Rokona pareuman heula. Jangan mempermalukan jenis kelamin bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu repeh tong disurakan. Teruskeun bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat tuh. Teruskan bapak-bapak. Inna a'tainakal kautsar. Bapak-bapak tadi kieu. Aduh, hese aing. Dibaca inna kieu berseri. Ibu-ibu nyurakan parah ibu-ibu. Kakarek di dia ngaji Quran disurakan di dia doang ya, man. Ibu-ibu naon nyurakan ibu? Ada ngomong licik cen. Di mana aya kiai licik cen? Bu dengekeun pan bapak-bapak teh lalaki, ieu ge nu ceramah lalaki. Lamun bapak-bapak teh bisa atuh ieu ge ilu isin wa. Bener teu? Bener teu?
Makanya diberi pesan kukula ibu-ibu, lamun salah ki ibu, balik kawet teu mau duit, ibu-ibu maca inna autoina lain inna lillahi astagfirullah. Siapa nyumpakeun podar ka salaki sia mah. Pan tadi ge bapak-bapak teruskeun inna autoina lain inna lillahi siapa. Sakali deui Pak, ibu-ibu 2 kali, bapak-bapak 2 kali. Hadil beren hese. Teruskeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ha. Coba tadi Pak. Qaf. Kaf cenah asal. Kaciri bapak-bapak ngajina Iqra tilu doang cenah. Coba ibu-ibu qaf. Terus parah ibu-ibu mah. Teu abrang Iqra tilu acan jigan. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Genante. Dah komo pamuda kudu bisa ngaji Quran. Ngaji Quran sing bener, ngaji Quran sing geunaheun. Siap pamuda? Ieu mah pamuda teu bisa ngaji Quran acan atuh hese nu neangan mulung minantuna ge. Betul? Pamuda lamun rajin ngaji Quran dengekeun insyaallah kaimanana kuat. Betul? Henteu gampang galau. Ieu mah diputuskeun ku awewe mabok tahi kotok. Dengekeun pamuda, geus teu usim kiwari mah diputuskeun cinta frustasi, geus teu usim. Kiwari mah loba kiai, lamun diputuskeun ku bikang pelet kunaon. Bener teu? Bisa teu boga peletna datang ka imah kula. Pelet kula mah manjur, ulah jelema hurang ge pae. Geus teu usim kiwari mah diputuskeun cinta frustasi. Aya pamuda orang dia diputuskeun cinta ku kabogohna langsung asup ka jero masjid. Sugan terek salat horeng neubehan beduh. Bari ceurik, tidak mungkin. Pelet pamuda, awas. Kiwari mah loba kiai loba ustad menta ilmuna. Ya bisi hayang dibere peletna ku kula ya. Mana pamuda? Mana pamuda ya? Rekam ya ilmuna ya. Punten Bu. Ieu mah pikeun pamuda heula. Ya ilmuna jampena rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya Allah, percaya Muhammad muruk mancur tekawetan biar padang cahaya isun sir jalema sir Allah sir Muhammad sir jusari rasmi rasa Allah ku bilang tes gumetes nu ngajadikeun dodok sir jalema nu ngajadikeun roh jalema isim jasmani ibadah berlapiu sun cahaya Muhammad rupa Nabi supla ilosana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wirid 7 balik tiupkeun kana minyak misik, minyakna pake nganjang sesana oles-oles kana kunci mobil Pajero. Insyaallah naikkeun bikangna. Ngan ibu-ibu seseurian. Salah tante pulang ngomong. Henteu. Benernya pelet manjur eta mobil Pajero panas di jero. Makanya didik anak orang supaya anak orang bisa membaca Al-Qur'an. Kamu tadi kori, masya Allah suarana geunaheun. Bener teh Bu? Kori tadi disawer. Abdi gara kori sugan disawer deui. Kori sakedeung kajen Bu. Kajen kori sugan disawer deui. Disawer kajen 2000 gede. Bismillahirrahmanirrahim. Memeh kori nyamat heula supaya suarana kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sora ing sora suling di basisir sora gede. Tong seuseureun jampe sia teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sora ing sora suling di basisir sora gentari canana raslumu sarasna moga gerung moga sia ka wong buana kabeh ku sora. Sakali deui teu datang hodamna euy. Sora ing sora suling di basisir sora gentari canana raslumu sarasna moga gerung moga sia ka wong buana kabeh ku sora. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Kadang berlangsung. Hari benar nih. La yasma'una fiha lawan walakin dhaban jazaan min rabbika 'ata
Ngap euy. Napas darcok. Lanjut. Pagahan anak orang tentang ilmu Al-Qur'an. Orang lamun teu bisa magaan anak tentang ilmu Al-Qur'an, silahkan titipkeun ka pondok pasan. Syarat titip. Salahna jalema zaman kiwari, mentang-mentang ustadna ustad setempat, mentang-mentang ustadna dulur, anak orang ngaji tara dititipkeun. Betul? Kadang-kadang kiyaina bingung, ieu budak leutik loba, ieu teh anak saha? Bener teu? Makanya balik tidak langsung titipkan anak ibu. Datangan imah kiyaina, Pak Ustaz, hampura. Iya anak abdi ngaji di dieu ti baheula, ti mimiti lehona sagede cingir, pikeun lehona sagede jempol can pernah dititipkeun ku abdi. Makanya menit ieu detik ieu abdi bade nitipkeun anak abdi Pak Ustaz. Tah ieu anak abdi sakieu buktina, lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu can bener maca Qur'ana, wayahna pangmagahankeun Pak Ustaz. Lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu badung teu naon pangwarokeun bae Pak Ustaz. Tetapi lamun misalkan anak kula keur ngaji di dieu manehna maling, manehna ngalakukeun kelakuan anu bertentangan dengan hukum syara, kula mah ikhlas, kula mah ridho, teu naon kepukan bae anak kula Pak Ustaz. Tah ieu anak kula, tah ieu duitna 10 juta. Ieu manitipkeun anak ka ustad merah rokok jarcok setengah. Amplop 10.000. Meunang satahun kiaina batuk bae eureun-eureun. Asup jarcok sih ngeri kana dadage. Astong kitu titipkeun anak ka pondok pesantren. Punten Bu, selain anak urang geus dididik ku ustad setempat, urang ge masih tetep kewajiban ngadidik anak. Betul? Kadang loba nu kieu anak masantren di nu batur, anakna can bisa ngaji yeuh disalahkeun kiyaina, bener teu? Nu disalahkeun kiyaina, nu disalahkeun ustadna, tong nyalahkeun ka kiyaina, tong nyalahkeun ka ustadna. Pariksa anak urang bisi mah IQ-na anak urang lemah, betul? Pan ngadidik anak teh ya, bu kewajiban ngadidik anak yeuh dangukeun. Lain geus gede bae. Pan aya ngadidik anak ti kereuleuh keneh. Makana ulama berpendapat ketika orang leuleuh dianjurkeun lobakeun maca Quran. Ketika leutik anak orang ngorok keneh walaupun can bisa ngaji, walaupun can bisa ngomong tidinya kurang geus kudu dididik. Urang kudu nyontohkeun bae kanu jadi bayi. Makana pan punten. Orok zaman baheula mah Bu, ku ibu-ibu zaman baheula, lamun orok ceurik teh sok dibacakeun lagu Islami, sok dibacakeun sholawat, betul? Anak ceurik dipangku ku indungna, dipangku ku nenekna, dibacakeun sholawat, dibacakeun lagu-lagu Islami. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta kun syafi'an ya Madinah marhaban ya khairada. Eta orok anu ceurik langsung repeh, betul? Tapi ibu-ibu zaman kiwari anakna ceurik, lain dilakukan ilmu Islami, lain dilakukan lagu Islami, lain dilakukan sholawat, kalah dilakukan lagu zaman kiwari. Anakna ceurik dodongeakan langsung dipangku ku indungna, kalah dilaguan. Tameongger, ongket, aju orok nak kikieuan bae. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi, amin. Menang syafaat Nabi, amin. Ya Rabbal. Satajan ditutup urang maca sholawat heula babarengan. Yuk tim hadroh. Qamarun sidanan Nabi qamarun sidanan Nabi wa jamil qamarun sidanan Nabi qamarun wa jamil
وكف المس كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله طاف كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير الورى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل bisa overdosis. Terakhir, kita manusia biasa, Bu. Kita manusia biasa, Pak. Yakin loba salah jeung dosa anak, betul? Betul. Rek ustad, rek kiai, rek abuya yakin ngabogaan dosa, betul? Betul. Tapi ingat, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, "Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'ar rabbika." Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan dosa tersebut sebagai alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat ke Allah minder gara-gara dosa urang. Kadang-kadang sok ngomong kieu lah ustad, lah kiai, kami mah isin reka masjid nage, kami mah isin reka majelis taklim nage. Rumah sakami mah baheula tukang ajablay, rumah sakami mah baheula tukang mabok, rumah sakami baheula tukang ngobat, isin reka masjid nage, bisi teu ditarima tobatna ku Allah. Kahade. Ketika orang melakukan dosa kepada Allah, maka jangan jadikan dosa tersebut sebagai alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mangges kajeun, nu penting orang lobakeun istighfar. Masa lalu biarlah berlalu, marilah kita buka lembaran baru. Betul? Betul. Siapa tahu di balik masa lalu buruk kita ternyata ada masa depan baik yang bisa menyelamatkan kita. Betul? Betul. Pandosa kami mah gede. Ingat Bu, sagede-gedena dosa orang leuwih gede keneh ampunan Allah. Betul? Andai kata dosa kita lebih besar daripada gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita lebih luas daripada samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada batu di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada batu di jalan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeung tugas orang, lamun misalkan orang geus daek ka masjid, geus daek ngaji, geus daek ka majelis taklim, aya dulur urang, aya baraya urang, aya tatangga urang nu can daek ngaji, can daek ka majelis taklim, ingat tugas kita merangkul bukan memukul. Betul? Betul. Lamun orang geus daek ngaji, geus daek ka majelis taklim, geus daek ka masjid, aya dulur urang, aya baraya urang, aya tatangga urang can daek salat, can daek ngaji, ingat tugas kita mengajak bukan mengejek. Betul? Betul. Tong digenggerehkeun. Ieu mah aya jalma can daek salat, aya jalma can daek ngaji, giliran mulunan aya ngariung kalah digenggerehkeun si eta mah. Oi, paengan hujan gede, paring si eta ilu ngariung. Atuh batur keur nyinging barkat ge bari ngigeg jai sineun. Aya jalma tadina teh daek ka masjid, haju ka masjid, aya jalma lewat, oi, paengan bau neraka, paring si eta lewat. Na'udzubillahi min. Tong digenggerehkeun, harus saling ajak, harus saling rang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tong ngarasa pang benerna, tong ngarasa pang kiaina, tong ngarasa pang ustadna, tong ngarasa pang spesialna, ja urang mah lain nasi goreng. Benar teu? Benar teu?
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Pandai beribadah kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan intinya mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Sekian tausiah dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang salah. Billahi taufik wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.